Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa. Wilujeng batu pangdi sareng abdi da paduantara dina acara Warta Jabar. Anu baris kapindangna nyaeta produk lauk kaleng ngandung cacing di Sumedang. Penemuan cacing dina produk lauk bungkusan kaleng teras berubah keayaan sorotan wargi ka asup di Sumedang. Kenging inspeksi dumadakan kapanggi hiji produk anu atus dinyatakeun ngandung parasit diical keneh bebas. Dinas Perindustrian sarta Perdagangan Sumedang ngagelas sidak produk makanan kaleng anu terjangkit parasit ieu poe Senen tanggal 2 bulan April. Ieu nunjuk ka kenging timuan Badan Pengawas Obat sarta Makanan anu atus ngaluarkeun 27 produk ngandung parasit antawis sanes sarden makarel. Fakta kasebat ditampa sanggeus BPOM menelusuri 540 hiji sampel lauk anu dina bungkusan anu diwangun ti 60 merek anu diperjualbelikeun di Indonesia. Pantauan Radar Sumedang di lapang dina operasi kasebat Disperindag atos nyokot sampel kirang langkung opat grosir sarta genep minimarket anu sumebar di areal Sumedang Daya. Hasilna ti opat grosir kasebat kapanggih keneh produk sarden makarel anu diical bebas. Sementara kanggo di minimarket Alfa sarta Indomaret sarta pusat pembelanjaan sapertos Gria sarta Asia Plaza Disperindag teu mendak produk kasebat. Pemirsa, mung sakitu Warta Jabar dinten ieu wilujeng patemangdi dina acara Warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.